Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda Sadayana, alhamdulillah tiasa petepang dangu deui sareng simkuring mangaris dina pidangan dongeng Sunda. Anu tos rada lami pisan ku pribados teh kasimpen mitranya teu kalajengkeun kumargi nya kitu teh nya ku kasibukan mitra hapunten pisan anu kasuhun ka para mitra sadayana anu ngantos-ngantos ieu seri anu kalima dina lalakon beneangan Bapa. Atuh ayeuna mah urang lajengkeun urang tamatkeun heula mitranya supados pribados teu asa gaduh hutang. Gitunya insyaallah urang tamatkeun dinten ayeuna engkin kapayuna pribados milari di sanesna batas aya mitra mung waktosna ieu teh nya sakali deui hapunten pisan ieu waktosna nu sagala samporet mitra. Mangga mitra supados teu nyangkolong kana waktos pribados moal waka ngabsen heula ayeuna mah urang lajengkeun deui wae ieu dongeng karangan Min Rasmana dina judul Neangan Bapa. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Ku pinter gening engkang teh. Perbawa asih ka enden eta teh. Ceuk Patih Anggana antep pisan. Tur eta nu keur baradami teh henteu terangeun yen sagala kalakuan jeung caritaanana aya nu nangenan. Dina waktu Dewi Mayangsari nitah balik ka para badega teh aya hiji badega anu henteu nyahoeun kana eta parentah teh. Da manehna mah keur aya di imahna pedah anakna keur gering. Harita anakna teh geus rada mending. Atuh leos bae manehna ka kaputren rek digawe sakumaha biasana. Barang nepi ka kaputren kacidaheranana. Da kaputren teh sarepi pisan teu kawas biasana. Leos bae manehna ka empet tukang tapi henteu panggih jeung sasaha. Wuwuh Rosa kaherana bareng ngaliwatan kamar Dewi Mayangsari jandelana bat ditutupkeun. Sanajan henteu pati rekep oge nu matak reuwas pisan mah barang ngadenge Dewi Mayangsari gunem catur jeung hiji lalaki. Teu puguh kadengena sora eta lalaki teh da sakapeung mah sorana teh nya ngageter nya harosos. Bari henteu ngahaja kawas nu dititah ku hatena pribadi manehna ngajanteng hanapeun jandela teh. Geus kitu mah apaleun manehna oge yen nu gunem catur jeung Dewi Mayangsari teh teu aya lain Patih Anggana. Apal kana sorana bulu punukna muringkak. Barang manehna ngadenge wangkongan eta dua gegeden teh teu nyana sacongo buuk bet keur sailon rek migawe pagawean anu pohara aebna. Jeung ceuk rasa manehna mah henteu lila-lila mikir manehna teh. Harita mikir harita keneh geus jadi putusan dina hatena sanggeus nyingsatkeun sampingna blecet bae manehna lumpat ka kadaleman. Sanggeus masrahkeun kudana ka tukang kuda Jakawinaya gura-giru ka kadaleman rek dumeuheus karamana. Kaleresan Kanjeng Dalem nuju calik di Sri Manganti. Surem pamunteuna bangun eueuh nya panggali. Bangun ajrih pisan Jakawinaya madep karamana cong nyembah sarta pokna. Jisim abdi ngahaturkeun sembah pangabakti ama. Tapi Kanjeng Dalem teh teu sasauran kalah diteuteup Jakawinaya teh teuteup nu burahay kahuru seuneu amarah. Jakawinaya tumungkul payunan Rama. "Winaya," saur Kanjeng Dalem bangun sungkan. "Abdi ama." "Naon bae anu dipigawe ku maneh di Parakan Serang teh?" "Sakumaha papancen ti ama, abdi teh memeres kaayaan di eta kampung, jalaran rakyatna ngabarantah kana tita ama." "Ayeuna mah beresnya," saur Kanjeng Dalem ngece. "Berkah pidoa ama,
moal kantos salami deui Ki Jatma bade dumuheus ka ama ngeda pertobat. Bisa jadi ama teh bisa ngahampura karena kalakuan si Jatma. Tapi mustahil ari kudu ngahampura kalakuan maneh mah. Kadenge ku maneh Winaya. Kantenan Kaharti. Abdi teu ngartos. Kurang ajar. Api-api teu ngarti. Rek ngangles hah? Nah, naon anu kedah diangkan ku abdi teh ama? Naon? Saur Kanjeng Dalem bari cengkat. Tina pangcalikanana teras ngajambak rambut Jakawinaya sanggeus kitu dijengkangkeun satakarna nepi ka Jakawinaya nang karak bengkang dina lante. Pek api-api deui. 100 wanoja geulis meunang di aku kumaneh. Asal ulah ngaganggu eta wanoja. Neda ampun ama. Kaya ampun. Jauh-jauh maneh datang ka dieu lantaran hayang di aku anak. Kari-kari maneh kitu gawe. Ulang tarimanya. Kanjeng Dalem parantos ngahembatkeun sampean tanganna bade nyepak Jakawinaya. Tapi nya harita pisan datang badega ti kaputren teh. Luut leet kesang bari haruhahareho. Eta badega teh muru ka Kangjeng Dalem teras sumungkem kana sampeanana. Nanaonan ieu teh? Aya naon? Saur Kanjeng Dalem. Kaputren, jawabna pegat-pegat. Aya naon di kaputren teh? Gusti, les kapiyuhan. Kaemut ku Kanjeng Dalem meureun di kaputren teh aya kajadian nu tumiba ka garwana. Harita keneh anjeunna ngagentraan tukang kuda. Sanggeus tarapti bretek bae dilumpatkeun ka kaputren. Ulah lumpat waneh Winaya. Maneh kudu tanggung jawab kana kalakuan maneh. Saur Kanjeng Dalem dina tonggong kuda. Jakawinaya hudang. Ari badega kadaleman paciweuh mulasara nu kapeyuhan teh. Bari henteu puguh rasa. Jakawinaya kaluar trisri manganti terus lempang ngajugjug ka kaputren. Kanjeng Dalem yang cangkudana di pakarangan kaputren bari ngaraos heran lantaran kaputren kacida serepina. Anjeunna ngagedig muru kamar Dewi Mayangsari. Barang dugi ka kamar Dewi Mayangsari jen bae anjeunna ngadeg. Hari bangun nu teu percaya kana titinggalianana ku anjeun. Persalirana ngeleper awahing ku amarah nu kagila-gila. Anggana anjeunna ngagorowok. Lain di kieu na rewasna patih anggana katut Dewi Mayangsari. Dewi Mayangsari anu asalna mah semu ogo dina pangkonan patih anggana teh ngolosod. Brak bae aniprak bari tumungkul awahing ku isin. Teu sangka maneh teh kolub pigawean aeb kieu anggana. Saur Kanjeng Dalem. Nya. Sanu nyangka aki-aki 7 mulut kawas maneh make mikahayang cawene pantar juag bentang. Tembal patih anggana. Aing mah mikahayang teh nu teu boga salaki. Naon bedana? Awewe nu dikekepan ku aing cikeneh carita mah boga salaki. Tapi buktina mah teu beda ti randa. Da salakina kajongjonan ngunyah-ngunyah jukut ngora. Keluar si anggana. Ayo. Nya di pakarangan kaputren eta dua gegeden teh ngadu jajaten. Teu wudu ramena. Bubuhan dina waktu anom nama dua nana oge kasohor jagoan perang. Tapi kakara sajongjongan oge geus katara yen Kanjeng Dalem teh ripuheun pisan. Nayonan penanajang patih anggana nu masih keneh kekercangker bedas tanaga. Sababaraha kali anjeunna tigolenceng, ari raraina parantos lamokot ku getih. Tur dina sakali mangsa mah pereup kipatih teh mani meneran pisan kana iga burung Kanjeng Dalem satakarna. Kanjeng Dalem rubuh sarta teu tiasa gugah deui.
Kalawan paroman Burahai kahuru seuneu amarah bari nyepeng badi dina panangan tengen patih anggana malikeun calira kanjeng. Sajos-joseun rek nawek jajantungna. Tapi dina waktuna Kipatih rek nubleskeun badina aya batu ngabelewer tur meneran pisan kana panangan Kipatih jeung badi-badi teh Murad. "Licik maneh setan," cek Patih Anggana ka Jakawinaya nu ngajega teu sakumaha jauhna ti dinya. "Taya bedana ti maneh," tembal Jakawinaya. Sanajan bari cangcaya kana kakuatan diri pribadi, Patih Anggana narajang ka Jakawinaya. Kajurung ku nafsu nu teu kawadahan, tapi Jakawinaya teh henteu ngalawan ngan ukur nakisan panarajang Kipatih nu geus mimiti lungse. Jengkel Kipatih teh tenagana dihijikeun, pereupna diajeun ngincer palipisan Jakawinaya. Orokaya Kijaya teh nyingcet. Orokaya Jakawinaya teh nyingcet nepi ka Patih ti tetolonyong leungiteun kesaimbangan. Bruk rubuh ninggang badina pribadi. Eta badi teh meuni kalempisan palebah angenna. Ari Jakawinaya gura-giru ngagugahkeun Kanjeng Dalem, teras dicalikeun di kamar hareup kaputren. Teu lila ti harita Patih Anggana gugupai ka Kanjeng Dalem jeung Jakawinaya. Nya disampeurkeun ke Patih nu baloboran getih teh. "Jisim abdi nada ampun Gusti, rumaos jalmi doraka," harewos Ki Patih Anggana. "Dihampura pisan Patih," saur Kanjeng pegat-pegat areut. "Jaka, hampura paman." "Sami-sami Patih." Nya harita Ki Patih teh nepi ka mangsana, raga paturai jeung nyawa. Kanjeng Dalem miwarang ka Jakawinaya milari jalmi nu bakal mulasara layon Patih Anggana. Sanggeus rengse sagala-galana, Kanjeng Dalem mulih ka kadaleman diiring ku Jakawinaya. Ari di kaputren harita teh paciweuh keneh, mulasara Dewi Mayangsari nu teu emut-emut ti tadi keneh awahing banget nya isin. Sawatara bulan ti harita dina hiji pasamoan kalawan paroman Marahmai Kanjeng Dalem sasauran. "Mangka geura sasadiaan pikeun pesta bulan hareup. Kaula teh rek boga karya nyalametkeun tikahna anak kaula Jakawinaya. Ari pimanentueun kaula piraku birek, kapan juag bentang." Dina eta pasamuan aya jajaka alangah elenge bangun arisin. Tapi ari hatena mah kebak ku kabungah nu hese neangan tandingna. Eta jajaka teh taya lian Jakawinaya. Tuh geuning mitra mung sakitu deui nya, mung saparapat jam tamat weh kitu mitra nya, sakitu wae nya mitra. Tamatna ieu neangan bapak teh teu patos panjang rupina nya, lalakon ieu neangan bapak teh, nanging mugia ieu dongeng teh tiasa janten naon namina teh, janten hiburan ya mitra, janten panglipur kalbu pangbeberah kanu manah mitra sadayana. Insyaallah kapayuna urang lejengkeun deui kuno dongeng anu sanes anu benten dongeng tangtos noge benten pengarang. Insyaallah kapayuna. Mangga mitra sakitu wae nu kapihatur, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.